Eh, alhamdulillah ya pesanan pagar tere beres. Bisa tuh langsung diterapkan engke gas lebaran atau sajan lebaran gitu. Pesanan tetere ya mah 600.000 semeter. Jarak seminggu teh langsung dikirim. COD deh. Bayar di tempat. Praktisnya oi. Jong tinggal narapkeun kete. Ayeuna tuh danian kesorangan rieur. Bakal napa buraset komo teras leutik mamahi atuh. Kopi atos, bako atos. Kang. Naon deh ieu maneh teh datang-datang. Kela Kang. Aya bako Kang saeutik. Datang-datang nanyakeun bako maneh teh. Iya rek bari udo deh gitu. Urang teh meken onesena maneh meko atuh ti imah bako ari beuki bako mah. Nya satu. Nya sateuing Kang beak pugu bako teh. Teu sakepro-kepro acan. Mentong udo da tu ari teu boga bako mah. Tadina sugana si Akang boga kitu bako saeutik mah Kang Jabri. Keur beak euy. Ya korun saeutik atuh Kang. Karek kemana maneh? Tadi Kakang Udan. Rek naon? Rek kita nanyakeun ngaborong teh ya. Tuh keur ngacet. Maju ngacet. Kareueuh nian pagar. Bae we rieu ge atuh. Urang ya perlu sakedeung. Tong diganggu maneh teh dek aya perlu naon. Tadi namut artos gitu 100.000 jang engke jumaah ngaborong balong useup. Maneh mah anggarung ngaborong teh nginjem sabaraha eta teh. Sakedik 100.000 Kang. Siga nu bakal mayar wae. Ngaborong di mana cenah ieu teh? Tadi Cileles Wanaraja balong lumayan ageng balong nama ageng Kang. Laukna arageung di. Ari masalah laukna mah. Kerieueuh Kang Udana nuju ngacet pagar pesanan urang nyaho teu. Si Akang pesen pagar kitu. Pesan atuh jang dihareupeun imah maneh teh mah pantas imah di